Ngenalkeun ngaran sim kuring teh Sarno. Kuring asli orang Tasik, tapi ai usaha mah kuring teh di Bandung. Nyaeta kuring di Bandung nate di daerah Cipaganti. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah kasorang ku sim kuring. Nyaeta basa baheula nali perjanjian jeung nu disebut nyaeta bangsa gaib teh. Nu kieu awal caritana. Hiji wanci nu bestari. Harita kaayaan sim kuring teh usaha keur nimpa kana kagagalan. Segala usaha nu ku kuring dilakonan betnaha asa eueuh hasil sama sekali. Kuring harita usaha teh kana dagang. Nyaeta dagang sembako di daerah Ciamplas. Sok malah harita kuring dagang teh 24 jam kulantaran ngara bisa ngudag kana omset bebeunangan. Harita kuring dagang teh teu sorangan, tapi kuring dibaturan kudu jadi babaturan nyaeta si Budi. Si Budi nyaeta batur salembur, tapi kulantaran manehna mah geus rumah tangga kajaba meunangkeun orang Bandung. Nya manehna mah geus jadi orang Bandung di dieuna. Sok samalah domisili ge si Budi teh geus pindah. Harita manehna datang ka kuring minta pagawean nya nu antugna ku kuring ge diajakan. Nyaeta gawe pikeun nungguan toko. Memang kuring ge butuh kulantaran aya sabuat kuring keur balanja atawa sabuat tunduh rek sare, jadi aya si Budi mah toko teh teu kudu tutup. Tapi geus aya kana 5 bulanna toko kuring teh bet asa sepi tina penjualan, samalah bisa dibilang siga nu rek bangkrut. Nya atuh kuring ge nambah deui modal sangkan bisa leuwih minuhan toko, samalah harita nginjem duit sagala ka bank pikeun jeung modal usaha. Tapi weleh sakitu barang ku kuring geus dipinuhan oge sagalana kumplit. Nya naha bet bebeunangan teh kalah beuki morosot lainna beuki naik. Nu antugna kuring ge bingung balueng can kajaba kuring teh salian mayar gaji nu jadi babaturan kudu mayar kontrakan toko jeung deui hutang ka bank. Harita wanci isuk-isuk kuring hudang tina sare, samalah kuring ge sarengsena bebersih langsung weh indit ka toko. Pas datang ka toko si Budi ge kasampak manehna keur nungguan toko. Kumaha Bud, rame peuting menang duit sabaraha euy? Mana geuning bro? Kitu we. Lolobana mah nu maleuli rokok. Ai kanu jajanan mah random. Rek ngopi bos. Sok nyeun atuh Bud, alah peuyeung kieu carana mah euy. Kajaba 10 poe deui urang kudu mayar kontrakan. Aduh, ya Allah, kieu-kieu ting tuningnya Bud. Waduh da kumaha deui bos, ngaranna ge jalma hirup pasti aya bae cocoba mah. Distro eta pan heuh. Kontrakan kudu mayar, aya duitan nyekel ieu duh. Kajaba bulan ieu teh mareng deui kudu mayar ka maneh. Jeung ka bank ongkoh ieu teh duh. Kuring curhat ka si Budi ngeunaan usaha kuring nu keur dicoba. Ayo ini mau ngopi heula we atuh bos, ngarah teu puyeng. Heuh nuhun ya Bud. Udah kumaha deui atuh ai keur sepi kieu mah, pelanggan nu biasa oge areueuh teuing kamarana. Pada tanggal kolot gitu.
Ai penting menang duit sabaraha nepi ka wayah kieu bud. Iya ngan menang 600.000. Anu bener bud, manyangan sakitu. Apaan barang ku urang geus dilobaan. Malah kawilang komplit lah sakieu mah. Waduh dah, ai sepi ini meuli. Ieu ge penting untung we aya barudak ojol. Nu nalongkrong di dieu bari ngaropi jeung arudud. Aduh, urang mun kieu wae bisa gulung tikar ribut. Gulung tikar sama digulungkeun gitu. Bangkrut bud, bangkrut gulung tikar teh. Waduh, lah bangkrut. Mun maneh bangkrut, urang rek ningan gawe di mana? Anak pamajikan rek nyatu di mana tuh? Justru eta, urang kudu kumaha ieu, segala geus dilakonan. Minjem ka bank, minjem ka bank emok, ka bank keliling, pikeun minuhan barang. Lain, bos, urang kalah curiga apa warung maneh diguna-guna gitunya. Diguna-guna kumaha maksudna, bud? Tak apa nanti 200 meter si dia teh aya warung. Warung itu. Nu itu. Gering gitu mah rame wae warungna. Sok malah loba nu meuli teh ka darinya. Apa dan sidik sama me ka warung itu teh ngalewatan heula warung urang. Arek-arek teh mah balanja di warung urang we, da harga mah sarua. Terus anu maksud maneh ge diguna-guna kumaha tah? Jadi sigana warung maneh teh siga aya nu ngadukunan meureun sangkan sepi pembeli. Bisa gitu bud? Weh, da apaleun. Ya bisa atuh no. Sarno. Baki jeung teu bisa ieu maneh. Ngadenge caritaan si Budi, kuring ge rada mikiran. Apakah memang bener toko kuring teh didukunan ku batur nu ngewa atawa ku saingan kuring? Lepas tina kituna memang bener cek si Budi, samalah warung nu batur mah betra rame kudu meuli. Tapi beda aya jeung warung kuring. Nyanaha bet kuat sepi-sepi teuing. Sok padahal buka teh salila 24 jam. Tapi hayang menang duit 1 juta ge kuat ka hese. Saboro ai kudu nepi kena target mah pijauheun. Woi, ningkalah ngahulang sih. Henteu bud. Urang keur mikiran nu kumaneh bieu diomongkeun. Anu mana dah soal rangda lain. Ai maneh jual kana rangda wae atuh irah ngomongkeunna urang. Iya juga di soal rangda. Maneh mah urang keur lieur kieu teh laena bantuan yang solusi apa kumaha kalah mikiran rangda. Aduh hampura bro, ada kena rangda mah dah atuh semakin di depan. Waduh, nama kieu we atuh. Geus ayeuna mah urang kumaha mun urang kadukun, ka jalma pinter, minta penglaris, sangkan di toko rame ku pembeli. Aya kitu bud nu kitu bisaeun. Ya atuh. Mun maneh setuju hayu urang neangan ka Cianjur. Di ditu mah loba nu mati. Lain, maneh bisa hafalkan ka itu euy. Jauh pengalaman maneh teh nya. Ya apalah tuh mentak orang bisa menangkan pemajikan ge apanan orang teh ngulik ti heula keur bahasa bujang. Hahaha si anjing. Pantesan awewe sakitu geulisna daekeun ka manehnya. Wah kitu maneh mah kitu Teresep. Oke hampura atuh nya. Terus kumaha ieu? Urang ka Cianjur. Terus toko mah tutup. Waduh baik tutup pula paling gengan sapoe lilana 2 poe di ditu. Ayo atulah gaskeun bud. Nu penting ieu toko urang ulah sampai ka bangkrut. Soalna mun dieu bangkrut, aduh cilaka ieu hutang di mana-mana. Justru eta irayu kira-kira urang otawena. Ayeuna keneh. Mumpung isu keneh. Siap atuh hayu bud. Kitu obrolan sim kuring jeung si Budi. Ngenaan masalah warung kuring nu sepi kudu meuli. Barang geus kitu atuh kuring ge jeung si Budi teh nutupkeun warung harita keneh ge. Sareng warung geus tutup, samalah harita dikunci gembok segala. Kuring ge mangkat jeung si Budi nyaeta ka Cianjur teh.
kuring harita tujuan teh langsung ke Cianjur, nyata ke daerah Nangela. Jadi itu cenah cek si Budi ayah hiji kokolot lembur anu sakti mandraguna, nyata anu ngaranna Ki Bawor teh. Teka catur di jalana atuh kuringnya nepi, nyata ka imah Ki Bawor. Kuring harita nepi teh wanci geus sore, aya kana jam 3 sore na. Kuring nu antugna panggih jeung Ki Bawor teh. Harita Ki Bawor kebeneran keur aya di hareupeun imahna, samalah keur ngamandian keris segala. Satepina di imah Ki Bawor, nyanaha si Budi mah langsung nyalukan ke Ki Bawor teh. Si mana horeng si Budi mah geus wawuh ka eta dukun teh, samalah kawilang akrab. Weh Ki, sampurasun. Rampes yang. Kumaha sehat, kenal keneh teh jeung abi, ieu abi Budi. Anu baheula sok ka dieu ning ke Munduk Moe. Budi mana nya? Oh, Budi anaknya Mang Mamat gitu. Lain, aduh ieu mah aki-aki teh. Ieu Budi nu urang Tasik teh. Oh, maneh, inget nu baheula minta asihan, sangkan payu ka awewe nya. Oh, atuh tong tarik teuing, Ji, tong tarik teuing, era, aya babaturan ye. Kumaha yang beunang eta awewe teh? Oh, alhamdulillah beunang Ji, malah kuring geus boga budak, boga batik. Oh, syukur bagja kitu mah atuh Jang. Tah, ayeuna kuring ka dieu moal pasien. Ieu baturan kuring. Sampurasun Ki, menalkeun kuring ke Sarno. Rampes yang. Sok ka dieu. Kalebet. Kuring harita rasup ka imah Ki Bawor, samalah Ki Bawor ge mere cai minum segala. Sok sanajan eta cai karasana asa bau tutung pas diinum teh. Barang geus kitu atuh sim kuring ge nyaritakeun naon rupa hal maksud kuring datang ka imah Ki Bawor teh. Samalah Ki Bawor ge langsung ngarti ngadenge caritaan sim kuring sarupa hal yang kitu mah. Tah kitu Ki, kuring teh ayeuna keur balueng kulantaran usahanya naha beutuh hasil. Kela. Kuaki urang tingali heula nya Jang. Ieu teh saha ngaran teh bieu teh? Sarno Ki. Sarno nya. Si Aki harita kumat kamit barijeng meuremkeun matana. Kuring ge jeung si Budi telah tinggal ulang nampokeun kejadian siga kitu. Teu leula si Aki ge muka kending matana bari nempo ka sim kuring duaan. Terus mehna ngomong ka kuring, dodoh teuing ieu bener warung teh aya nu nutup Jang. Jadi sakumaha ujang masing buka oge moal ketingali ku batur bahwa di lokasi eta aya warung. Jadi katingalina ku batur mah warung we di dinya teh katempona siga lahan kosong. Tuh kan bener cek urang oge, warung maneh diguna-guna. No, wah ieu mah teu percaya ka urang. Ajig mun heureus asa teu aing bud. Cek biasa we atuh teh. Ampun no, emoji. Da ayeuna kumaha musangkan warung babaturan sim kuring teh bisa rame deui Ki. Kela. Aki ningali heula nya nyaon ieu nyu jadi mamayanya. Da kedah ditingali atuh. Si Aki harita meuremkeun deui matana. Lila manehna ge mukakeun deui eta matana. Manehna ngomong cenah warung sim kuring teh ditutupan ku hiji sosok jeung jangkung gede, samalah sosok eta teh nangkot ngeukepan ka warung sim kuring. Jadi kumaha Ki sangkan meh bisa nyingkahkeun eta mangkluk? Waduh berat Jang, berat. Paling aya hiji nu bisa nulungan, nyata sanggup teu kana naon syaratna. Wah, naon kitu Ki syaratna? Kieu Jang, dangukeun Aki. Ngasoki kawi dangukeun. Ujang kudu semedi salila sapoe sapeuting di leuweung Memedi. Kayak mun aya hiji sosok lalaki kasep pakeana siga raja nawarkeun perjanjian ka Ujang, wayahna Ujang kudu sanggup. Waduh, sorangan Ki? Nah, sorangan atuh pilaku rek dibaturan mah ku Aki. Paling Aki mangandir hungkul bari nempokeun di kajauhan. Iraha kira-kira Ki eta kuring bakal ngalakonana.
mun bisa penting ieu keneh kulantaran kebenaran penting ieu teh nincap dina malam satu suro jang sok halus biasa nama hasilna. Kuring kulantaran geus jenuh kana kahirupan nu loba hutang atuh nu antugna kuring ge daek ngalakonan nyaeta semedi di leuweung Ngumedi. Singkat cerita atuh wanci penting ge datang samalah harita si Aki geus keur nyiapkeun sasajen sagala nyaeta rupa-rupa sasajen ti mimiti teh pahit nepi ka kopi pahit ge aya. Sareng sena beres tina sasajen atuh kuring ge mangkat jeung si Aki. Samalah si Budi mah teu milu harita teh manehna nungguan imah si Aki. Barang geus kitu eta leuweung Ngumedi teh ternyata aya di setukangeun imah si Aki. Aya jarak kana 500 meter ti imahna, kuring ge tepi ka eta leuweung. Tuh jang tingali batuna. Sok. Tah ayeuna ujang liuk di dinya dina batu gede eta. Ieu salah sahiji gerbang gaib anu bakal ujang asup ka alam gaib engkena. Alah, ieu teh bisa dibatalkeun kitu Ki. Mending mantap muridin kieu kena awak euy. Heuh, moal bisa jang. Ieu teh serius. Lain main. Lain main-main maksudna, lain heureui. Ulah sok main batalkeun bae. Oh, hampura Ki, hampura. Kuring nu antugna carekan ku si Aki. Kulantaran kuring minta batal semedi. Si Aki ge ambek ka kuring. Nah, nempo si Aki geus ambek kitu mah daek teu daek. Kuring ge semedi di tempat eta. Sajam kuring lilana di tempat eta nganaha can aya tanda-tanda nu datang samalah gogoda ge eueuh. Atuh kuring ge nuluykeun semedi lebih fokus. Barang kuring keur fokus kitu aya kana 2 jamna kuring lila di dinya. Harita angin karasana asa beuki gede. Jeung deui kuring ge ngadenge aya anjing nu babaung. Cek si Aki cenah mun aya anjing nu babaung eta teh pertanda bahwa lawang gaib geus mulai keur dibuka. Aya kena 5 menitna kuring ngadenge anjing nu babaung gitu bener weh cek si Aki. Pas kuring mukakeun mata nyanaha beuti hareupeun kuring teh geus aya awewe nya malah 2 eta awewe teh. Geulis endah ka bina-bina si horeng eta teh pengawal sekaligus dayang-dayang nu jadi hiji raja. Kuring ge dibawa ka hareupeun eta raja sok samalah eta raja teh beutnaha menikah kasep gagah atau kuring ge ajrih ningaligna nu pinuh wibawa. Manehna ngomong ka kuring bakal mantuan sarupa ningkat sulitan kuring dina masalah bisnis. Tapi eta raja teh ngayakeun syarat pikeun kitu teh. Syaratna nyata pikeun kitu teh syaratna kuring tiap malam Jumat Kliwon kudu nyediakeun persembahan nyata getih parawan. Kuring ge atuh nyanggupan barang geus kitu teh. Barang geus kitu kuring dibere geulang nu mana eta geulang teh jadi tanda bahwa kuring geus nali perjanjian jeung eta raja. Sarengsena kuring geus dibere geulang kitu kuring ge dianterkeun balik ku eta 2 dayang nu geulis samalah dayang nu hiji mah mere emas sagala ka kuring. Atau kuring ge nempo kitu mah atoh bunga ka cida. Kuring nuhun-nuhunan ka eta dayang bari ngucapkeun nuhun oge ka eta raja. Harita eta raja ngomong ka kuring cenah mun kuring hayang balik kudu murimkeun panon. Atuh kuring ge nurut naon anu cenah cek raja. Aya kana 2 menit kuring ge buka panon kuring nganaha
Kuring harita geus aya di tempat basa kuring tapa. Sekilas mah kuring ge siga nu ngimpi. Ieu teh ngimpi, tak bener Tapi mun ngimpi, ieu bener kuring mawa emas. Jeung aya geulang naleungeun, cek gerantos kuring. Singkat cerita si Aki ge datang. Samalah harita wanci maju ke jam 3 subuh. Berarti aya kana sajamna kuring di eta istana gaib. Kumaha jang hasil? Ki, ieu kuring teh dibere emas jeung geulang. Bagus. Hasil atuh aya kitu mah. Hayu urang balik ayeuna mah ka imah. Hayu Ki. Kuring balik ka imah si Aki. Samalah kuring ge sepanjang jalan teh nyaritakeun naon nu kajadian nu kaalaman ku kuring basa harita di istana gaib. Si Aki ge nganyakeun kana naon carita kuring. Cenah cek si Aki eta teh raja nu boga istana gaib anu ngaranna Raja Harto, anu ngandung harti nya Raja Harta. Satepina di Mas Aki kasampak nu jadi babaturan kuring nyaeta si Budi keur sare. Bud, Budi, buka pantona Bud. Bud, buka Bud, ieu urang sarno. Bude, Dut. Ye, ieu teh budak teh sare teh maodar gitu. Digura-gero teh nembal. Bud, Budi. Woi, kela. Nyaman lila teuing si lain molot teh atuh siga nu ngabangke wae. Wah, itu dah itu nu. Kumaha ki hasil? Tanya we ka bal si lain dah. We, kumaha? Nu hasil Bud. Tuh, orang malah diberi emas segala. Woi, emas naon ieu? Teuing urang geting emas naon ieu teh. Anu pasti mahal, Bud. Kayak orang jual, orang pakai poya-poya. Wih, lain gitu eta. Aduh, eta emas teh kayak hasil duit nagalokeun jeung modal usaha dagang. Ulah kalah dipake poya-poya. Apalagi mana cerek dagang meureun. Oh gitu Ki. Wah terjadi atuh Bud. Ampura euy. Wah ada surang geus atuh. Baiklah, nu penting mah kemun usaha urang geus maju. Urang poya-poya nama gampang lah. Dah gitu atuh. Dah gitu yang bener. Sok we nu pajukeun heula usahana sing berhasil. Kuring ngalobrol di Mas Aki. Nyaritakeun naon bae ku kuring kaalaman. Basa harita kuring di istana kulantaran si Budi hayangeun apal naon bae nu kaalaman ku kuring. Singkat cerita wanci beurang ge atuh datang. Samalah saberesna kuring mere duit ka si Aki, kuring ge pamitan kulantaran kuring buru balik nyata ke Bandung buru-buru hayang nempuh perubahan nu jadi usaha sim kuring. Sok malah tepoho di perjalanan oge kuring teh ngajual heula eta emas. Pas kuring nyaho harga emasna kuring duaan jeung si Budi asa teu percaya kulantaran harita kuring teh menang duit tina ngajual emas teh aya kana 200 jutana. Sok padahal eta emas teh ngan saeutik, tapi geuning ternyata eta emas teh tipe nu langka. Barang geus kitu kuring ge atuh muka warung deui sika biasana. Samalah harita duit gaib ge geus milu dina modal dagangan sim kuring teh. Harita kuring ge masrahkeun warung teh ka si Budi sina dijagaan kulantaran kuring rek nyimpen duit leulewihan hasil tina ngajual emas nyaeta emas gaib teh. Sareng seneng nyimpen duit atau kuring ge bebersih nyaeta kuring mandi kulantaran kuring rek buru deui ka toko nempuh perkembangan usaha sim kuring. Singkat cerita kuring ge indit ka toko aya kana jarak 100 meter deui kuring tepi. Nyanaha harita aneh tapi nyata warung kuring teh geus loba nu meuli. Samalah nepikeun ka antri sagala. Harita katingali si Budi oge siga nu kawalahan. Atuh kuring ge nempo si Budi kawalahan laladang kitu mah buru-buru weh nyamperikeun ka si Budi. Kunaon Bud aya naon ieu?
Lain aya lain naon, dia buru asup ke jero. Bantuan orang ieu nu meuli teh salabar, aduh. Oh siap. Sok kapal dia bade misar naon. Kuring harita jeung si Budi laladang. Samalah pembeli teh bet asa teu eureun-eureun kaayaanana. Harita wanci ge maju ka sore. Samalah ajan asar ge geus kadenge. Alhamdulillah kuring jeung si Budi eureun tina laladang. Da geuning geus asar euy. Kunaon kitu Bud? Pan unggal ge ajan asar mah jam sakieu meureun. Weh, mana mah teu apalnya. Tadi pas isuk-isuk nepi ka lohor, warung teh pinuh kudu meuli. Tapi begitu 10 menit rek ajan lohor, sepi deui euy. Terus aya kana setengah jam geus tas lohor, pasti mulai ngeramean warung teh siga bieu maneh nempo sorangan. Anu bener Bud. Nah bisa kitu euy. Weh, sok geura perhatikeun ku maneh. Ke setengah jam deui pasti mulai anu meuli. Kuring ge penasaran naon nu kana carita si Budi. Nu antugna kuring ge nungguan. Barang geus kitu bener cek ucapan si Budi. Setengah jam saberesna ajan asar, nyanaha warung kuring teh bet rame deui. Samalah beuki loba nu meulina oge. Kuring harita atoh jeung deui asa teu nyangka bakal sarame kieu perubahanana. Sabulan, 2 bulan, atau nepi kana 5 bulanna kuring dagang. Nu antugna hutang-hutang kuring oge beres kalunasan. Samalah harita maju ka 6 bulan, kuring teh geus teu ngontrak. Ku kuring dibeuli eta ruko, ayeuna mah jadi hak kuring. Jeung deui kuring ge alhamdulillah geus kabeli imah jeung mobil. Maju ke 8 bulan kuring teh meuli mobil. Samalah harita kuring meuli mobil teh 2. Nu maksud jeung si Budi hiji jeung kuring hiji. Ya Bud, tewak. Woi, naon eta? Kunci naon? kunci mobil. Kunci mobil saha nu maneh? Lain, eta mah kunci mobil anyar. Oh anjir, geus meuli deui mobil euy maneh. Meuli atuh. Tapi anu ieu mah khusus jeung karyawan teladan. Maksudna nya heuh eta kunci mobil jeung maneh jeung mobil napek jeung maneh. Aduh, alhamdulillah nu bener ya teh no. Bener, make jeung urang wadul atuh. Serius itu bener maneh mere mobil. Maneh mah kalah ceuring. Aduh, udah orang terharu. Itu orang ngimpi dan teu cikan kepret. Orang ngimpi teu. Kulantaran dititah harita ku kuring si Budi ge ditampiling. Budi laina ambek. Barang beres ditampiling ku kuring teh, nu aya maena kalah atoh seuri. Kulantaran eta teh geuning nyata manehna teh meunang mobil. Aduh, nyeri euy, aduh. Alhamdulillah ketepian oge urang boga mobil euy. Aduh, nuhun bos, nuhun pisan ye. Alah, boga mobil, asik boga mobil. Pae sok lah. Bud, ayeuna mah kieu we atuh. Sangkan maneh pan maneh ge meureun hayang naik pangkat, hayang bung. Hayang atuh bos. Tah, ayeuna kieu we. Urang nyangan jalma pikeun jaga warung. Terus urang kumaha mun di dieu aya nu jelema anyar? Manehna tugasna kumaha, ai urang kumaha gawe keneh? Atuh maneh ge gawe keneh, Bud. Maneh nyangan jelema, aya kana 10 jelema mah lah. Wah, loba-loba teuing, bos. Rek sare di mana geus buku urang hiji oge ieu padukdek jeung barang. Dengikeun heula. Apaan urang trek muka cabang, Bro. Tina satoko wae urang geus jaya. Komodi lamun urang muka cabang, bener teu? Bener pisan, hati kepikiran ku urangnya. Da maneh mah PA. Naon PA teh? Pendek akal. Waduh, tapi oge euy. Baiklah, pentingna meunang mobil. Asik meunang mobil. Si Budi harita atoh nu aya papadana. Sok sanalah. Manehna oge igel-igelan di hareupeun sim kuring teh. Teu lila si Budi ge mawa aya kana 3 jelemaana.
ku kuring eta jelema teh diterima gawe pikeun jaga warung kuring. Singkat cerita harita ge kuring teh di Bandung buka toko teh geus aya kana 5 tokona. Kabeh toko kuring diurus ku si Budi. Tina mimiti balanja pikeun narikan duit hasil tina penjualan nepi ka setor ka kuring hasil bersihna. Harita wanci isuk keneh kuring keur kopdut di hari penimah nungguan setoran si Budi. Kelila Budi ge datang samalah naik mobil anu ku kuring dibelikeun. Woi, halo bos. Mobil anyar, asik mobil anyar. Eta maneh kena kegituan geus aya kana hampir 10 poena. Waduh, udah bunga bos. Waduh, mobilnya pakero deui. Aduh, mobil halus pakero mah. Sok atuh mana di restoran geus can. Wah, tunggu santai, kalem. Wah, bener orang jadi bos mah santai gitu, keur koplut bari ngeteh. Naon deui atuh Bud, segala pan geus digawean kumaneh. Pan urang mah narima bersihna we. Oh, atuh siap lah gitu mah. Tah, ya duit sesa balanja nu 5 toko. Barang geus dikumplitan deui, terus sesa mayar gaji karyawan. Kabeh karyawan geus dibere gaji bulan ieu. Ieu sesana dari kurang dihitung teh ada 800 juta deui. Sok we ku bos dihitung deui dicek bisi teu percaya mah. Wah, teu kudu Bud, urang geus percaya ka maneh. Oh, syukur atuh we kitu mah. Tah, ayeuna meureun tinggal gaji maneh Lin. Tah, eta bisa nih ngajak shopping pamajikan jeung budak. Heuh atuh ye. Tah cekel 500 juta. Nah, habos gede-gede teuing. Gaji urang naik, apaan biasa oge ngan 300. Naik Bud, mana gawena alus euy. Kajaba hasil penjualan asa naik wae ieu ye. Jadi mana pantes lah digaji sakitu ku urang. Tapi ingat ya, mana gawe kudu leuwih getol nya. Urus tok urang sebener. Oh, aduh siap, aya duit teh sakieu per bulan mah tenang we, bos. Pokoknya bos mah narima beres. Ah gitu. Ngeteh moal maneh. Wah moal, urang ayeuna mah rek langsung indit mikeun duit ka pamajikan. Apana urang teh ayeuna keur ngebangun imah di Tasik teh, di Lembur. Nah, imah saha pan main boga imah di Bandung? Imah kolot atuh udah karunya geus reot. Oh, heuh atuh sok lah aya kitu mah. Barang geus kitu si Budi ge pamitan ka kuring. Sareng cenah si Budi indit aya kana 5 menit. Kuring ge samalah bari ngitung duit. Nyanaha kuring karewaskeun. Di hareupeun kuring jual aya sosok buta jangkung gede. Manehna melototan ke kuring. Atuh kuring ge ngorejat samalah si duit nu kuring dihitung ge kaurkeun di ruang tamu teh. Malah ayah-ayahan eta duit teh kulantaran kuring kaget. Naon bieu euy? Piraku barang-barang aya jurig. Aduh, ya aing teh asa deg-deg kieu. Asa teu asup akal garentes sim kuring. Geus aya kana 5 menit. Geus aya kana 5 menit na kuring di luar. Nu antugna kuring ge asup ka imah. Pas ka jero imah, samalah kuring ge ngecek deui ka unggal ruangan. Nyanaha beutuhna naon. Di dinya sakur aya duit, anu duit setoran ti si Budi anu keur paayah. Samalah eta duit teh di mana-mana di lantai. Ku kuring ge diberesan eta duit teh. Saberesna kitu kuring ge rek asup ka kamar maksudna pindeun eta duit. Barang kuring muka pantok kamar, kuring kareuaskeun. Kuring kaget tuh teh papadana. Kuring ningali nyanaha di jero kamar kuring teh jadi istana Raja Arto. Samalah harita Raja Arto ge aya keur diuk dina singgasanana. Bari siga nu ambek ka kuring. Manehna ngomong nyanaha maneh lalai kana persembahan. Apa maneh poho kana segalana. Kuring ge atuh kaget basa kuring ningali kana tanggal. Nya bener we. Kuring teh memang geus kaliwat. Pas malam Jumat poe Minggu mangkukna kuring teu mere persembahan. Harita kuring kalah ulin ka Paskal berijing balikna subuh kulantaran tas dugem teh. Barang geus kitu kuring ge minta tulung, minta hampura
Karena naon rupaha kelalaian kuring, tapi weleh eta raja teh tengah hampura. Samalah gelang dina leungeun kuring ge bet leungit kaayaanana. Harita siga aya nu nyeret keluar ti jero kamar pas kuring ningali ka suatu kangen. Nyaha eta teh geus aya hiji sosok jalma jangkung gede. Manehna nyekel awak sim kuring. Bari kuring teh dipuntang banting jero imah kaayaanana. Atuh kuring teh ampun-ampunan bari jeung minta tulung. Sugan jeung sugan aya jelema nu ngadenge kana suara kuring. Tolong, aduh, ampun tolong. Tolong, ampun, tolong. Aduh, nyere, tolong, nyere, tolong. Tapi weleh eueuh nulungan ka sim kuring. Sok malah kuringnya bari ngarangkak kaayaanana. Kuring rek kaluar teh eta imah, tapi weleh eta sosok teh nyeret deui. Sok samala sirah kuring ge anu antugna didagorkeun eta kana tembok. Lebih ka sirah kuring keluar getih. Kuring ge atuh coba ngarangkak rek kaluar deui. Tapi eta sosok teh leuwih kuat tenagana. Kulantaran geus mah awak jangkung gede jeung deui bet eta sosok teh ngagerem kaayaanana. Matana molotot siga nu keluar. Kuring nempo kitu mah atuh kuring ge soak bari jeung awak kuring teh geus baliru kulantaran dimundang banting ku eta sosok. Aya kena sajamna kuring disiksa kitu nu antugna kuring ge teh inget deui di bumi alam kulantaran kuring harita sirah teh didagorkeun kana juru keramik. Nu antugna sirah kuring teh bocor keluar getih. Mane geus ingkar janji kana naon rupa dina perjanjian. Raja aing teh narima ka jalma nu sok ingkar janji. Ka dieu sia dipobakeun ku aing sia. Pas kuring sadar, kasampat kuring geus aya di rumah sakit. Samalah di atas ruangan ge geus aya si Budi keur adiuk sagigireun kuring. Aduh, nyelari kieu awak euy. Alhamdulillah sadar oge geuning maneh bos. Dokter, dokter. Ieu sudah sadar. Tolong dokter. Harita si Budi siga nu panik tempo kuring sadar teh. Samalah manehna nyalukan dokter segala. Sareng-sirna dokter datang, eta dokter ge meriksa kana kaayaan sim kuring. Barang geus kitu cek dokter, kuring kudu dilobakeun istirahat. Nya atuh dokter ge barang geus meriksa sim kuring teh kaluar ruangan. Kuring harita duaan jeung si Budi. Kunaon maneh bos nah bisa jadi kieu? Kerampokan? Teu aing Bud, urang aduh kalabud, urang can bisa nyarita euy. Nyelari awak kieu Bud, jeung sirah oge asa lanjung. Yo sok atuh nyantai we nyantai. Kuring ge nyaritakeun ka si Budi sagala nu kaalaman ku kuring. Kajadian basa kuring disiksa ku hiji sosok anak buahna Raja Arto. Waduh, pantesan awak maneh baliru kieu geuning bos. Kajaba sirah oge nepi ka bocor. Urang harita manggihan maneh teh keur kaayaan geus ngagoler di jero imah. Kajaba panto teh dikunci. Ya urang teh asup be atuh. Pas urang asup, urang ningali obos keur ngagoleprak di ruangan tamu. Beri jeung duit ayah-ayahan. Aduh, nuhun pisan ya Bud. Udah maneh sigana wah teuing urang teuing kumaha ye. Oh tenang we atuh bos, da geus kuduna urang nulungan kanu jadi dunungan. Ngan hampura bos. Saminggu ieu urang teu fokus ngurus warung.
kulantaran nungguan bos di dia di rumah sakit. Bisa kumaha onam. Naon bud? Seminggu. Oh seminggu. Jadi orang teh di rumah sakit nggak seminggu. Nggak seminggu. Jadi orang di rumah sakit nggak seminggu bud. Oh nggak koma bos. Bos teh koma jejeg jeung poe ayeuna teh seminggu. Kuring kaget muka cida. Gening kuring teh geus saminggu lilana di rumah sakit, samalah koma segala. Kuring harita kulantaran cek dokter geus kajian balik, nya kuring ge nu antug nama balik jeung si Budi. Seminggu geus kajadian kitu, kuring ge meunang kariwas deui. Kulantaran nyanaha bet duit kuring teh nu dina berangkas leungit kabeh. Malah teu nyesa salembar-lembar acan. Aduh, ieu duit aing kamarana euy. Nah, aduh, nah ieu beak kieu. Kerampokan kitu nah da peuting ge aya keneh. Barang kuring keur ngahulang kitu, si Budi nelepon ka sim kuring. Nah ning maneh kalau ceurik kitu kunaon bud? Aduh, warung kaduruk. Ya aduh kumaha lo? Halo. Bos, da cicing bae atuh. Ya warung kaduruk. Can oge kuring cageut tina kariwas kulantaran duit leungit. Si Budi ge mere deui kabar nu mantak kuring soak. Kulantaran harita teh manehna ngomong warung kuring teh kadurukan. Kuring harita teh bisa ngomong saeutik ge kulantaran kuring asa syok. Teu butuh waktu lila warung kuring nu 4 cabang teh lenyap kabeh. Aya nu kaduruk, aya nu tiba-tiba kontrakan digusur. Samalah nu paling parah mah toko cabang nu daerah Pasir Impun. Beak dikondol ku maling. Sakabeh barang beak tinggal nyesakeun barang jajanan barudak kungkul. Kajaba warung ge sepi deui ti pembeli. Nya atuh nu antugna mah kuring ge ngajual mobil. Kuring ngajual mobil kulantaran kudu ngaganti rugi ka karyawan anu cilaka karena kebakaran jeung deui karena anu deui karyawan kuring aya nu kudu ka rumah sakit kulantaran ditenggelan ku eta maling di jero warung. Aduh, jadi warung teh ayeuna tinggal sabaraha bud anu masih? Oh tinggal hiji bos, anu heubeul nu di Cihampelas. Kajaba sepi deui nu mareuli. Kumaha tuh ya bos? Geus lah bae, ayeuna mah urang narimakeun we. Da urang nu salah, urang nu poho bud. Urang nu lalai euy. Nya geus kieu we nama eta karyawan anu di Cihampelas, hampura gitu. Urang pecatan we hiji-hiji atau kabeh sekalian lah, da urang geus teu sanggup mayar deui. Aduh, ai kitu mah atuh bos, kurang ke di pecatan. Kajian urang deui we nu jaganya, ai kitu carana mah. Urang duaan we bud. Urang ge pasti jaga toko deui duaan barang jeung maneh. Kumaha mun urang datang deui ka Kibawor, urang mah da tulung. Ah moal bud. Era urangna euy. Geus bae. Da tadina ge urang balangsak nya meureun kudu kieu deui bae meureun. Kuring ngobrol jeung si Budi harita bari kuring ngahulang panjang. Meureun ieu teh balasan ti Raja Arto. Manehna nyokot deui naon nu pernah dibikeun ka kuring. Memang kuring ge teu aneh kulantaran Kibawor baheula pernah nyarita di mana kuring lalai liwat tina ingkar janji. Nya pasti Raja Arto moal aya toleransi pikeun nyokot naon nu pernah dibere ka kuring. Seminggu geus obrolan kitu jeung si Budi. Nyanaha bet kajadian deui bae. Sok samalah ayeuna mah imah kuring anu ludes kabakar dihakan ku seuneu. Sok samalah teu nyesa saeutik oge. Kuring bari nempo imah kuring nu ludes kulantaran kebakar ku seuneu kitu. Kuring ge ngan senyum bari jeung hate mah nyeri.
Perlahan kahirupan kuring ge balik deui siga baheula. Untungna kuring masih boga karyawan, nyata si Budi. Jeung toko kuring udah campelas. Kitu kisah hidup sim kuring. Mugia kepada pendengar bisa ngahibur jeung bisa dicokot hikmahna. Ngaran duit teh halal mah moal aya berkahna. Ieu meureun nu disebut duit setan dipangan belis teh.